Nah, eueuh. Goblok manusia terek ditagih ku aing malah lumpat. Kudu nama aya di dieu. Mantok di ka dieu mah ku aing lamun nanti tungguan ku aing di dieu. Tuman teh. Selamat menonton film Haji Koret. Berek usum hujan kia teripuh ya keong can kaalaan kudu kumaha ieu sorana ieu hujan kia nitah saha meureun teh ya awak muriang kieu jelema arareueuh teh batur ge meureun ngararingkuk hujan kieu mah geuning pedo ge ngopi teh nah awak tariris di teh nasib teh kebagian kurkieuna we kumpul tua teh kudu dinikmati jeung dijalani ieu mah Gusti nu agung bere usum hujan sok kari itu jasa Waalaikumsalam. Pas di mana Jang? Hujanan ite, kumaon ite hujanan. Sanes sih teh Kang, abdi teh nuju milarian Kang Kabayan. Na bade naon milarian Kabayan Jang? Sanes saurna anjeunna sok eta masihan cicis. Cicis Jang. Cicis naon ieu teh? Nya cicis. Saurna teh anjeunna teh baik hati, penyayang dan suka memberi. Oh, gitu eta teh nya Jang. Muhun Kang. Sanes, ari ieu ujang ti mana asa usul? Abi mah asa name ningalian ieu teh kitu. Abdi mah ti jongol. Nah, hati jongo jauh-jauh ka dieu ieu teh aya pamaksudan naon ujang teh? Nya eta milarian Kang Kabayan ka dieu teh. Nya pan abi ieu Kabayan teh Jang. Ieu Kabayan teh. Oh, aduh Kang, hapunten atuh abdi aduh. Kang, hapunten pisan. Teu terang abdi teh. Nuhun teh sawios Jang. Punten pisan. Nya teh. Sanes ieu teh Kang. Pami Kabayan masuk nyanyanak suling da. Nya eta itu Jang teu aya suling teh. Kamari teh ditamut kuno ieu kuno konser. Kuno konser. Emang konser di mana? Di dinya Jang, kamari teh aya nu ka bumi sami. Oh, nah hanya main rebutan make di sulingan. Emang naik nak kudu ngisuling apa kumaha eta teh? Nya abi oge tenang tos ku Jang. Kamari teh ditamut nyata suling abi teh, entah teh nyanyanak suling nya. Ajang atuh sok ngopi sok kayaknya. Sok. Ngopi heula Jang. Tariris nyata akang ge teh aduh muriang. Oh, ongkoh nawaran tapi diuyup ku manehnana. Sok aneh ieu mah. Tampi atuh nya. Mun sok. Seueur keneh da kopinan. Enak teh ieu. Alhamdulillah enak atuh Jang. Ya. Enak. Rasa naon Jang? Rasa yang pernah ada. Semua balik ya nu galau deui nu datang teh ya. Hampir galau, power bunuh diri ya. Bahaya ya. Bu aing geus boga pamajikan galau di datang. Hah? Dika. Sanes si Kang abdi mah bade terus terang wae ka dieu teh bade nyuhunkeun acis ka Kang Kabayan teh. Pan ieu teh Kang Kabayan teh acan nyairkeun. Akang teh pan asalna bade ka Bang, bade nyairkeun pan hujan gini ngaran tuh lamit oge di dieu keneh.
Iya emer naonan. Kang kebayang teh acan ieu ewak tos. Atuh ayeuna mah kieu we ye. Tah. Sok ayeuna mun hoyong acis ngalah heula keong. Sok kin ku abi di pasian acis. Mungkin naon keong kan? Nyangkin lah di pasihan terang ayeuna mah sok we ngalah heula. Pan hujan. Teu sawios. Eta upami we hoyong bener acis. Mangga sok. Nuhun atuh itu mah. Duh, aing ah jauh-jauh ti Jongol kekeran ditanyangan keong itu kumaha? Nya tijang yang duit mah kudu gawe heula. Naon ge butuh proses. Nah, akang mah tiris teu muriang. Ujung atuh aya nama ngalah heula kin ku akang pasian acisna. Akang pikis teh. Ngaku ah, juga deui ngalah. Ya. Mana? Tiris euy. Nih. Wah ajo euy. Ah, gawat si ieu mah euy. Bahaya ieu. Nah, eueuh. Goblok manusia terek ditagih ku aing malah lompat. Ayo kudu nama aya di dieu. Mantok di ka dieu mah ku aing lamun nanti tungguan ku aing di dieu. Tumanting. Ning aya saha ieu mah? Duh. Heeh, wa teh ka dieu ngahaja. Nampo si uleud teh ka mana? Ah, si Uleud. Saha si Uleud teh? Aya oge tadi makang kabayan di dieu teh. Heeh, si eta. Teu teh nyeman duit we ka aing mayar sok eueuh wae. Kela. Omong baik hati dan penyayang. Suka memberi katanya. Cek saha, bugo sok ngahutang wae ka urang teh. Cenah ayeuna giran ditagih teh sok eueuh wae di mana teh. Paribasa disaung, kan disusul ka dieu. Lain ieu teh, abdi oge tuh. Terus tangan tutut bete di piwarang manehna. Bade dibayar cenah. Terus ngeng loba. Lah tong hayang, tong daek dititah ku si kabayan alias si uleud mah tukang ngawadu jelemana. Ayo we minjeman duit ayeuna ditagih giran ditagih sok lumpat eta ka dieu ka saung. Balik nya tong hayang. Aduh, aing jauh-jauh di Jongol ka dieu. Gua ditipu hungkul. Wah, susul atuh ka mana ayeuna? Hayu lah urang teangan nah hating ka mana lompatna bieu mau pacu lain. Nya dibayar. Hayu urang teangan atuh ka mana ayo. Ka mana urang teangan? Dibayar dulu ieu. Balik binjil mah teh.